Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa. Mangga ayeuna wakepoh waktosna midangkeun carit si Rawing. Der, Rawing urang teraskeun deui kumaha ieu, Bro? Manuk kritik di sarada bari ngiciskeun jangjangna lembur bati sari nu aya di wewengkon Sumedang pangesina geus pada harudang tina sarena masing-masing pada tatan-tatan geus ngalaksanakeun pancena sewang-sewangan. Di salah sahiji imah panggung nu kawilang resik bersih katingali aya lalaki ngora nu make baju kampret bodas jeung pangsi bodas muntreng ngobrol jeung pamajikanana nu kawilang awewe ngora tur mibanda rupa nu geulis. Jadi Kang Wikarta teh rek ngiring ngaluan pangangkir ti Arminta pupuh lembur teh Kang? Bener nih sih. Sabab ieu mangrupa kasempatan nu hade gesan sawala atawa pagan ku ayana gangguan keamanan anu beuki dieu teh beuki harengheng karasana. Ningsih neuteub antep ka Wikarta nu jadi salakina. Ayeuna sasalempang dina batina sabab nu rek disawalakeun di balai pasewakan teh ngeunaan runtuyan kajadian anu tumibak ka lembur-lembur anu paeunteng-eunteng jeung lembur Jatisari. Ari ceuk abdi mah upami teh mah Ki Arminta nyuhunkeun tulung ka Kang Wikarta omah ulah disanggupan Kang sabab beura tanggung jawabna geus ngajaga keamanan di eueuh lemburan teh. Wikarta imut ngandung harti ka pamajikanana. Sikapna tetep tenang nandakeun pribadi anu memang boga kepercayaan kana keampuhan dirina sorangan. Hingsi di ieu pilemburan sasatna diri akang nu dianggap bisa jeung mampu ngajaga keamanan. Sabab pikeun ieu lembur diri akang teh salaku pupuhu hiji paguron silat anu tantue kudu bisa nyumbangkeun tanaga jeung pikiran dina mangsana ieu lembur ka ancam bahaya. Wikarta negerakeun eusi hatena kana jadi pamajikan. Nanging sing emut Kang upami dugikeun ka aya kajadian naon-naon sedengkeun Darman anak urang apanan masih kene tacan dewasa Kang ieu kedajanten bahan tinimbangan Kang. Aingnya betasa kaingetan akang teh kamana budak teh beu teu katingali giningan. Pugu biasa budak teh isuk-isuk kene geus init ngarit da nyaah pisan giningan boga domba hiji oge. Nya kitu eta meningsi bisi akang balik rada beurang ulah deupeunnya sabab naon rupa anu baris disawalakeun teh kawilang hal anu kacida pentingna. Muga-muga we atuh ulah lila teuing kade we Darma ulah sina ka mana-mana deui nya ceuk Wikarta amitan ka Ningsih nu jadi pamajikanana. Nya mangga Kang kade sing hati-hati Kang. Ningsih neuteub tonggong salakina anu lempang ninggalkeun pakarangan nyata pakarangan imah rek muruk ka balai pasewakan mangrupa tempat riungan di eta pilemburan. Waktu tepi ka balai pasewakan kedatangan Wikarta dibagiakeun ku sakabeh nu aya di dinya. Pugugus pada ngarti yen Wikarta teh mangrupa inohong sok sanajan masih keneh muara umurna mangrupa guru silat utama di eta pilemburan di paguron Culabadak kawilang hiji-hijina paguron silat nu aya di eta pilemburan. Ki Arminta salaku pupuhu pilemburan harita ngabagiakeun Wikarta tutas aya dina eta riungan. Sanggeusna pilih bagiakeun sakua mistina Ki Arminta harita ngamimitian muka babaran lisan. Ka para dulur pangisi lembur utama nama kasaderek Wikarta ngaturkeun nuhun kana kasumpinganana dina waktu ayeuna urang liung pulung memang aya nu rek disawalakeun anu memang tumaligeng keamanan di lembur urang aya rasa kahanjakalan pikeun urang sarerea. Sabab teh sakabeh para nonoman katarik hatena geus saneleuman ilmu bela diri di paguron Culabadak anu disesepuhan ku saderek Wikarta. Cacak lamun urang pangpang nama para nonoman mekalan diri ku ilmu bela diri mah tantu lembur urang teh bakal geug pageuh tina ancaman para karaman. Reg Ki Arminta eureun heula nyaritana nyalang muterkeun paneteupna ka sakur nu aya di eta riungan.
Wikarta diukna dihapit kedua jajaka anu memang mangrupa dua murid pinilih anu salila ieu geus cukup lila neuleuman olah kasantikaan di paguron Culabada. Teu lila Ki Arminta salaku pupuhu pilemburan neruskeun deui hanca caritanana. Tah. Wayana kitu para dulur salembur. Hiji kawajiban pikeun urang gesan ngabela ieu lembur tina ancaman gorombolan macan liar anu dipimpin ku si bewok. Lembur anu paenteng-enteng jeung lembur urang tari peuting geus diranjah, teu mustahil dina peuting-peuting nu bakal datang baris ngaranjah oge ka lembur urang. Ku ayeuna kitu urang kudu caringcing page kancing saringset page iket ulah nepikeun kat talobeh atawa balangah nu akhirna lembur urang jadi korban kaganasan eta gorombolan macan liar. Salah saurang lalaki nu geus aya umuran harita ngacungkeun leungeunna ka luhur bari nyarita. Tapi muga janten bahan tinimbangan saliraki pupuh lembur. Sabab garombolan macan liar teh lain sambarangan jalmana, estu arahli dina hal ilmu silatna. Anu jadi pamikiran teh saha anu bakal atawa kudu nying hareupanana. Muga hal ieu diterangkeun ku pipuhu. Ki Arminta ngareret sakedeung kalawah Wikarta anu tembong sikepna tetep tenang. Naon anu bidilisankeun ku kidulur memang teu salah. Bertahankeun ilembur tina gangguan ti pihak mana bae oge tangtu jadi kewajiban urang salaku pangeusi pilemburan. Ngan tangtu anu kudu jadi bahan pamikiran teh setiap anak buah si bewok memang boga atawa boga keahlian dina hal ilmu bela diri. Sedengkeun urang estu benang dihitung. Ku ayeuna kitu kasadari Wikarta manganyangakeun bok bilih aya anu saja didugikeun. Ki Arminta mere alas ka Wikarta gesan cumarita. Wikarta manggut ka Ki Arminta paneutupna anu seukeut muter ka sakabeh nu aya di dinya dina sikap anu tenang pinuh wibawa. Harita Wikarta terus kedar nyalisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang wargi sadayana sakumaha anu dinugikeun ku pupuhu urang memang telepat anu jadi bahan pamikiran urang ayeuna nyata agungkulan turta ngungkulan kaya nu baris karandapan upama teh mah gorombolan macan liar nu dipimpin ku si bewok ngaranja ka urang. Sabenerna si bewok sapaguron jeung singkuring dina waktu keur masih keneh jajaka baheula. Ngan jalan kahirupan anu beda geus misahkeun hubungan tali kaduluran. Si bewok atawa gopar kawilang jalma anu kejem sarta telenges dina tinakanana. Teu matak aneh upama dina waktu anu teu mangkuk lila ngaranna jadi bahan carita balarea. Ilmu bela diri anu kacangkingna memang beuki maju. Sabab dirina geus neuleuman ilmu-ilmu kasantikaan anu lilana ti sababaraha guru anu sejen. Teu matak aneh lamun jadi jadug sarta jago tur mimpin gerombolan macan liar. Reg Wikarta harita ngomongna eureun heula. Bat harita teh ngolepat dina ingetanana mangsa dirina keur masih keneh pada maguron ilmu kasantikaan ka guruna nu katelah Mbah Wigena anu dileuweung Argabina atau Argaminanggur Cianjur dirina jeung gopar atawa si bewok mangrupa dua murid pinilih anu mampu meh nyangking sakabeh pangarti guruna. Wikarta neruskeun dihanca caritaanana. Gopar alias si bewok memang boga kaistimewaan dina matakeun bedogna. Ulin bedogna memang teu bisa dianggap enteng tur mata kabahayakeun pikeun lawan anu teu saimbang. Hal ieu dumasar kana kaayaan gopar anu memang saguru jeung si kungkuring. Upama teh mah memang si bewok bakal datang langsung. Rupina bae simkuring anu bakal nying hareupanana. Wikarta mere katenangan hate kasakur nu aya di dinya. Dina harti dirina nyanggupan gesan adu hareupan jeung si bewok salaku jadugna gorombolan macan liar. Salah saurang lalaki anu saumur milik dina kaayaan mah jeung Wikarta ngacungkeun leungeun bari terus nyarita. Punten dia sadari Wikarta. Keun ku si bewok lantaran aya nu bakal nying hareupanana ngan kumaha ngeunaan anak-anak buahna.
Sabab di pihak urang anu ngarti kana ilmu bela diri teu beunang di itu atau beunang dihitung moal leuwih ti 10 urang. Kitu kita can asak pangartina. Sedangkan anak buah si bewok aya kana welasna ieu nu masih keneh bingung keur kuring. Wikarta neuteub antep kana dieu nyarita. Teu lila terus kedah di lisan. Kasaurang atawa caritaan kidulur kaharti ku sim kuring. Lebah dieu memang kalemahan urang. Saperti anu diterangkeun tadi ku pupuh urang, lain sapeda sim kuring nyangking paguron silat di lembur. Ngan upama teh mah jumlah anu leuleman ilmu kasantikaan teh jumlahna loba, tangtu urang waringdang. Tapi sanajan bari jeung kitu urang petakeun tanaga nu aya. Wikarta ngareret kana 2 murid pilihan anu diuk pagi hapit ku guruna atau ku dirina. Marlan Katut Subari mangrupa murid sim kuring anu memang geus lumayan asak pangartina. Tanagana bisa diandalkeun. Sedangkan anu sajena oge kudu dibantu ku di kidulur. Urang kudu boga kawani. Sabab engke lembur urang teh terus-terusan jadi ladang pikeun maranehna dina mangsana ngaranjah ka ieu lemburan. Loba di katerangan-katerangan nu sajena ti Wikarta. Hukupna mah ngeunaan sikep jeung kawani pangeusi lemburan ku ayana tinakan gorombolan macan liar anu diluluguan ku Ki Bewok geus beuki narek kabejana loba pilemburan anu geus diranjah tur teu kaitung anu geus jadi korban. Waktu riungan bubar Ki Arminta salaku pupuh pilemburan ngahajat cacarita paduduaan. Kade sing waspada jeung Wikarta. Sabab terus terang aki geus meunang beja datangna eta Karaman. Dina mangsana wanci peuting aki taya deui anu dipercaya ka jabati Jang Wikarta anu baris mampu ngungkulan ieu kayaan. Katingalina teh tadi geus pada kahudang kawani jeung sumangetna muga-muga bae dina waktuna bener-bener bisa diandalkeun. Memang sakedahna kitu Ki. Sabab lamun ngan ukur ngandalkeun ka abdi jelas Karaman nu datang teh moal saimbang. Ngan ari harapan masugan we si Bewok masih keneh ngajenan. Sabab dinten teu oge kungsi saguru jeung diri abdi. Nya kitu bae eta mah Jang. Aki pokona mah mercayakeun ka Jang Wikarta. Ngan anu ngaronda ti mimiting ke peuting mah kudu leuwih dihaneutkeun. Sabab eta Karaman teh geus dipapai satiap lembur anu diranjah na lembur urang nu tacan karanjah teh. Nu matak aki bener-bener salempang ieu. Nya urang Bandungan we Ki. Kumaha geletuk batuna kecebur caina. Nu penting urang pada sayaga diri iatna bari waspada. Muga-muga abdi oge mampu ngungkulan si Bewok. Abdi ayeuna amitan heula Ki, bisi indung barudak dedeupeun. Ya sok atuh kitu Jang. Sok itu. Tutas kitu mah Wikarta terus amitan dibarengan ku Marlan jeung Sobri mangrupa 2 murid pilihanana. Nya sok atuh ka itu, geus eta mah Jang. Tutas kitu mah Wikarta terus amitan dibarengan ku Marlan jeung Sobri mangrupa 2 murid pilihanana. Di lebah pengkolan memeh papisa Wikarta amanat ka 2 muridna, kade Marlan ugi Sobri. Lamun teh mah nya urang kudu nying hareupan kayan tarung patutunggalan jeung pihak Karaman. Modal utama teh nyatana katenangan, sabab ku jalan tenang pikiran naon anu dipiboga ku urang nyata ilmu bela diri bisa digunakeun sakumaha mistina. Angga Kang destokeun pisan ku abdi. Temal Marlan jeung Sobri meh bareng, atuh geus kitu mah terus papisahan nguru ka imahna masing-masing. Datang ka imah Wikarta langsung diajakan ngobrol ku Ningsih anu jadi pamajikanana. Kumaha Kang? Hasil tina riungan teh? Ari cek abdi mah urang mah ulah pipilueun kana urusan nu aya patalina jeung gelibutan Kang. Ningsih bangun salempangin pisan sigana teh. Kituna teh sanggeus mairan cai kasalakina 2 andiuk dina amparan samak nu handapna di amparan lampit da pugu imah panggung. Wikarta narik napas panjang ngareret ka pamajikanana terus neuteup kaburuan imah bangun anu keur nyawang ka tempat anggang. Telinga Wikarta nyarita deui siga ditujukeun ka dirina sorangan. Memang teu gampang geus adu hareupan jeung Gopar, sok moal ayeuna jadi jadugna Karaman. Ngadenge Wikarta nyebutkeun ngaran Gopar Ningsih katingali meuni kerum di barung jeung hate anu keketegan. Ingetanana ngalayang ka waktu ka tukang dina mangsa dirina keur masih keneh parawan, apanan Gopar teh sarua demi kahayang ka dirina. Ngan Wikarta nu mampu merukeun hatena malah kungsi diributan antara Wikarta jeung Gopar mangsa ngarebutkeun cinta dirina. Tapi Wikarta dina waktu harita memang aya dina kaunggulan. Nah, Kang Gopar penak di mana kitu Kang? Cek Ningsih jadi penasaran.
Wikarta netep antep ka pamajikanana bari terus ngawalon. Ningsi, Gopar teh si bewok teh anu ayeuna mimpin atawa sasatna jadi jadungna gerombolan atawa karaman macan liar. Anu dina waktu-waktu ieu terus ngarampog, tur ngaranjah ka tiap-tiap di lemburan. Malah dina peting tadi mah anu diranjah teh lembur anu paenteng-enteng jeung urang, nyata nu deukeut pisan ka lembur urang. Beuki ngageter hate Ningsih kaentipan ku rasa sieun, breh teh kacipta deui dedegan Gopar dina mangsa kerja jaka. Memang nimbana pangawakan anu juangkung gede simbar dada. Ngan aya anu tenarik pikeun hate Ningsih harita, sabab sikap pribadina anu tetelangan ukur hayang ngulinkeun janji sarta sikepna anu sombong nya kitu deui tinakanana anu galak jeung kasar ka sesama. Oh, kutan teh kitu Kang Gopar teh Kang. Atuh kumaha lamun nya nepikeun ka ngaranjah ka lembur urang Kang. Nya eta mah kapaksa akang kudu nying hareupan Ningsih. Sabab terus terang akang teu bisa cicingeun kitu bae ningali ieu lembur diranjah ku para karaman sangeunana. Tapi nanti leuwih hade lamun urang tinggalkeun we ieu lembur teh Kang, urang ngungsi neangan lembur anu jauh tina cangkremanana eta karaman. Ningsih. Akang hiji lalaki sok komo di ieu lembur apanan sasatna mah akang teh pupuh hiji paguron. Kumaha kasebutna beureunan lamun akang jejerih ku pati, niuni hayam kabiri leutik buri ngandar jangjang, kumeok memeh dipacok. Teu bisa Ningsih. Akang kudu pelapati ka ieu lembur anu geus ngadagingan sarta nu ayeuna jadi lembur matuh Banjarkarang pamidangan. Wikarta harita negerakeun sikap jeung pamadeganana. Tapi Kang Wikarta, ingetkeun kulawarga urang Kang. Darman masih keneh leutik, abdi teu miharep pomo aya kajadian anu teu dipiharep tumibaka diri Kang Wikarta. Abdi rek nyin saha Kang? Ningsih sorangan ngageleter nanakeun hate anu bener-bener teu panuju kana sikap jeung pamadegan salakina. Ari geus, kapan urang teh geus sidi? Geus natrat, geus nyata, yen di ieu tempat teh jadi pupuhu, jadi kokolot, sok sanajan urang umur can pati kolot. Ningsih, apa memang sadar kana eta kaayaan? Ngan urang oge kudu mikirkeun pangisi lemburan. Cing, lolobana mah kapan jalma-jalma biasa anungan ukur bisa ngulangkeun pacul jeung kored, sedangkan dina waktuna kudu ngulangkeun bedog jeung gelut. Akan temikeun lamun ieu pangeusi lemburan jadi korban anu sawenang-wenang ti pihak gerombolan macan liar. Tapi Kang Wikarta, apanan Kang Gopar? Akang ngarti Ningsih. Gopar memang cek akang oge lain lawan anu enteng nu atah-atah upamana nepikeun ka ijen wewesen. Ngan akang rek ngusahakeun ku cara ngajak damai lamun bisa. Ngan lamun teu bisa mah nya tangtu we geus aya di jalan kajaba ti kudu ku cara hiji lalaki, pugu akang oge geus apal kana adat Gopar anu memang sigana bae mustahil upama diajak damai. Sabab komo ina jadi jadugna karaman kapan? Katingali Ningsih rambisak panonna aya perasaan sedih anu mangaruhan kana hatena. Bet kacipta upama salakina meunang musibah eleh mangsana ijen wewesen jeung si bewok. Abdi teu miharep akang cilaka. Tadi leuwih hade urang tinggalkeun ieu lembur Kang. Gopar kawilang kejem jeung telanna siras adatna. Rek minta abdi lamun Kang Wikarta nepikeun kakeun aku cilaka. Wikarta ngarenghap narik napas panjang. Anu memang pikeun manehna oge surti ka sedih pamajikan teu dumasar tina rasa kasalempanganana. Malah sok sanajan Wikarta sorangan memang sabil. Nah bisa jeung henteuna ngimbangan atawa ngungkulan ka bisa si bewok atawa Gopar anu beuki dieu beuki terus maju elmuna. Tapi Wikarta gambaran hiji lalaki anu dina nyarita sok sagolek pangkek sasangkred bagel. Taya basa pikeun dirina kudu luncalinci luncat ngulang udar tina tali gadan. Lisan anu dikedalkeun geus hamo dibalikeun deui. Gambaran ti pribadina anu teguh pengku dina sikep jeung pamadegan. Ulah ngaleuwih anu kawasa sipatna Pangeran Ningsih. Sabab akang boga kayakinan, pati jeung huripna manusia lain ku papada jalma, tapi ku kersana nu maha kawasa. Ngan lamun memang kudu nyorang jalan cilaka ku cara ngabela diri, eta leuwih boga ajen. Batang urang kudu ajal dina kaayaan biasa. Kitu sakuduna sikep hiji lalaki anu boga pangarti dina olah bela diri. Abdi ngarti kana lisan akang.
Tapi naon hartina ajen kahormatan hiji lalaki kang lamun rumah tangga aya dina katunggaraan. Dibaca teh pahitna kang sabab nu bakal disinghareupan ternyata jelas ampanan jalma-jalma jahat. Sasat nama karaman anu geus taya rasa kamanusaan. Ningsih nyaritana di Barung jeung ceurik aya nama. Ayu karta nutup di kalabah buruan imah, kolebat salibatan pikiran ngagugu kana carita anu jadi pamajikan. Nyata nyalametkeun diri ku cara ninggalkeun ti lemburan. Tapi sikep jeung pribadi Nabi Karta memang geus asak, tetep panceg dina pamadeganana. Isi akan dedeh jeung nyaah ka kulawarga. Sigana bae lamun dibandingkeun jeung ka nyaah ka diri sorangan, akan lebih dedeh jeung nyaah ka Ningsih katut Darma. Tapi akan oge nyaah jeung dedeh ka pangisi lembur, akan oge boga rasa tanggung jawab kana kasalamatan pangisi lembur. Nah akan bakal bisa tenang hati jeung lugina upama kulawarga urang salamet, tapi kulawargana pangisi upi lemburan jadi korban. Ingatkeun Ningsih baheula akan kungsi ngadongeng ngeunaan sikep jeung pamadegan satria Sunda mangsa nyinghareupan naon rupa kajadian. Dirina suka kene ajal pati batang kudu nyinghareupan panghinaan. Tah, kaburu sarupa kitu teh geus jadi getih jeung daging. Sabab mang tahun-tahun akan guguru ka Mbah Wigena di leuweung Arga Binangun. Wikarta panjang lebar cumaritana, pang-pang namah matri hate pamajikan sangkan teteg jeung panceg ulah galidir jeung kapangaruhan kurasa kasalempangan. Ningsih ngeluk tungkul semungah ruk kacipta kumanehna upama teh masalah kina menang musibah nepikeun ka hanteuna upamana. Beuti kabayang kumaha ngagedekeun anu jadi anakna nu ayeuna kakara umur 10 tahun. Sasatna budak anu meujeuhna kudu diperhatikeun kudu jadi indung jeung bapana. Wikarta ngarenghap dari narik napas panjang katingali jalan dapur anu ngelutrak hudang horeng Darma geuningan anakna nu kakara balik ngarit. Darman budak anu memang kawilang bekal kana gawe beda jeung budak-budak sejena anu sapantar jeung Darma lolobana makapangan ukur resep ulin wungkul. Tapi Wikarta beda deui dina ngatikna budak teh bener-bener sina asak jadi hiji lalaki anu sabenerna. Jadi Darma, diuk tadi dinya tah, emak jeung bapak ina keur ngobrol anu perlu oge dikanyahokeun ku hideep. Masuk ka dieu gerajang, tadi dia sok diuk nata. Cek Ningsih, neta diuk ka anakna nu harita nyusutan kesang bari netep ka indung jeung bapana terus nyarita. Aya naon kitu mah? Eta geuningan bapak aya deui di dieu, cenah aya riungan teh di bale, Pak. Budak teh harita terus sila diuk milu ngobrol jeung indung bapana. Ayu Wikarta nutup antep ka anakna. Tumuwuh rasa reueus jeung bagja dina hatena. Sabab Darma anakna sanajan nya budak keneh tapi teu nembongkeun sikep hiji budak anu ogoan atawa aduan. Salila ieu tacan pernah Darma sok maradukeun jiwana memang geus kalatih dina kaprihatinanana. Darma, bapak geus ngariung tadi malah kumpul sakabeh lalaki pangisi lembur nya kitu dipupuh lembur Ki Arminta. Anu jadi bahan carita taya deui kajaba tingeunaan karaman macan liar anu kiwari beuki mahabu tina kanana. Tah, bapak dipercaya gesan jadi pimpinan mangsa nyinghareupan eta karaman. Upama teh dina hiji waktu datang ngaranjah ka lembur urang, Darma kudu nyaho. Harita neuteub Darma teh kan jadi bapana. Tutupan anu ngandung rasa kareueus lantaran nu jadi bapa leber wawanen, Darma seri leutik ka bapana bari terus nyarita. Hebat tuh lamun kitu mah bapak. Darma jadi kata aja yang ngabandungan lumangsung tarung antara bapak ngalawan si Bewok, jalma nu mimpin eta karaman, Pak. Nah geuningan Darma, beut nyaho pimpinan karaman teh ngaranna si Bewok. Wikarta kaget sabab anakna geus nyahoan ka si Bewok sagala rupa. Pangisi lembur mah taya dinu jadi bahan carita kajabati si Bewok nu cenah mah kajem tur telenges dina tindakanana, Pak. Tapi bapak wani ngalawananana hebat, Bapak. Budak teh lain salempang tapi kalah kamuji ka bapana gede wawanen. Ningsih ngareret kana jadi anak bari terus nyarita dumareuda. Darma, lain kalah karesep ngadenge bapak rek tarung teh tapi kudu salempang kumaha lamun ke bapak cilaka nu matak mama bieu nyarita ka bapak hidup teh leuwih hade ulang tina ti lembur. Kitu tah anak king. Darma budak teh kerung bari neuteub seukeut ka indungna, teu lila terus nyarita deui. Kumaha ari emak anu lain oge jago ari kudu kabur mama. Jalma jahat kudu hiwara ulah diantepkeun komo ieu rek karuksa ke lembur atuh.
Bapak teh panan lalaki jadi kudu wani. Dharma seuri ka bapana. Sedengkeun wikarta imut tanda suka hatena sabab jelas Dharma anakna sanajan budak keneh geus boga rasa teuneung jeung ludeung. Teu sieun teu keueung ngadenge bapa rek tarung. Ningsih anu beki tagibur hatena sarta dina mamiharep sangkan anu jadi anak nembongkeun pamulu anu sarua jeung manehna. Anu tangtuna saeutik gedena mawa pangaruh pikeun wikarta mangsa ngaroba sikepna. Dharma anak emak si bimok teh jelema anu ngabahayakeun jeung geus loba anu jadi korban katalangesan jeung kakejemanana. Nanti salempang lamun bapa hidup nepikeun ka cilaka. Nanti sieun lamun bapa hidup nepikeun ka jajaten. Ya Allah. Waktosna geuning seep. Urang cekapkeun dugi ka dewe hatunya. Hatur nuhun, permios.